Assalamualaikum, Sampurasun, kumaha damang. Alhamdulillah dina ieu waktos urang tiasa deui diajar basa Sunda kelas 1 nu materina nguruskeun diri sorangan atau mengurus diri sendiri. Ngariksa sakujur badan atau memeriksa seluruh badan. Sababaraha cara ngariksa sakujur badan atau beberapa cara memeriksa seluruh badan. Caranya yaitu atau carana nyaeta kahiji getol mandi atau rajin mandi. Kaduana getol ngosok huntu atau rajin gosok gigi. Katiluna getol ngabersihan kamar atau rajin membersihkan kamar. Selanjutnya teu sagala dihuapkeun dina barang dahar atau tidak semua dimasukkan pada saat makan. Salajengna getol olahraga atau rajin olahraga. Sakieu wae pangajaran ti Bapa nguruskeun diri sorangan. Salajengna pancen atawa tugas catet pangajaran ieu di buku tulis basa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.